Selamat datang di episode 6. Selamat menyaksikan. Tiris-tiris ting isi peuting euy. Ul kumaha nya? Kopi sorangan. Karesol deui lah. Nu ulin ning kalagian sih. WA sepi kieu geuning. Wih, anu WA euy tumen-tumenan. Saha ieu? Fitri euy. Si balung deui nu ditanyakeun teh. Seandainya maneh apal perasaan uing Fit. Nyeri hate ieu teh nahan rasa nu teu mestina aya. Tapi da kumaha moal mungkin urang ngomong perasaan ieu ka maneh. Mudah-mudahan we perasaan ieu bisa leungit seiring waktu berjalan. Hayang kiih deui Masih balung nih Lung kenaon nih? Aing kepineuhan ning isi. Din di aing nya. Aing. Aduh aing kan balik deui. Ning aing pindah di dieu nya. Itu dia. Aing tadi teh kasihan nya. Sana karek pineuh cek masia. Aing ngadaguan di dieu teh kapineuh ieu aing jam sabaraha ieu anjing geus peuting euy. Aing tadi ge kapineuhan di imah lu. Aing naon di lu? Aing tadi nama aya obrolkeunan kasihan nya. Obrolkeun naon bari lu? Biasa awewe. Kela. Kan ini yang kieu heula euy. Buat Geus kieuna. Biasanya masalah awewe. Terus aing keur parusing deui nya aing lah. Najis aing tadi gawe ge teu fokus ieu aing satengah poe balik aing mah pikiran eta ning. Yo. Nepi ka ieu rahasia kitu wae lu. Bieung pugunya euy. Aing masih can poho ieu. Keur manehna ngomong putus ka aing. Tapi ayeuna kalangu udah ke aing minta balikan jal. Hati ieu masih terluka nye, hati ieu masih terluka, ripuh. Yo, lu coba pikir ku sia. Allah ge bisa ngahampuraan nu tukang mabok, tukang judi, tukang maksiat. Maknya maneh teu bisa ngahampuraan si Fitri. Coba beri kesempatan sekali deui si Fitri lung. Sugan si Fitri bener-bener serius. Aing ngomong mere kesempatan deui nya. Aing mah lain jelema bodoh nu daek nyeri hate 2 kali. Yo lu mun sia mung nyeri hate geus ulah bobogohan. Kusabab jamak bobogohan pasti aya nyeri hate na. Mun maneh teu siap nyeri hate geus ulah mikirkeun deui bobogohan. Aduh. Ini nya, udah mahanya ya. Bener gitunya teh, nuhun sarana aing. Tapi nya, aing ayeuna gengsi mun ngechat heula aing. Geus, tenang ayeuna mah. Keko aing diatur jadwalna. Nyaho beres we sia mah. Bener nya, bener. Lah masih lah eta mah.
Berarti aing kitu mah nyaho beres ti sia, aing masarakeun kasihannya nya. Siap. Ayeuna aing geus peuting ge balik kolot aing bisi melang neangan kumaha nya. Aing kumaha deui balik leumpang leuwih teu motor aing nya. Berarti heuh kitu nya aing ieu aing soalnya. Kumaha ya aing soalnya. Balung kolot neangan. Balik ieu kebenaran atuh ayo aing nu balik. Itu Loh, berarti aing kapindahan di dieu tadi yang kirain soalnya. Aing kemana lu gitu kan masuk ke kamari Wah, najis baku juga tai. Nah, lanjut. anjing bako ini kan euy lumayan Marebu lakeun ulahnya bakuna loba keneh deui lakeun ulahnya bingung aing kalah sih kolot deh ku aing Rongsok mah ibu mang rongsok Sia deui itu indit lah apes jeung sia mah Kela mang capelin tadi kali tukar dia yang rongsok lah males urusan jeung maneh mah guys mang ayeuna mah cong ka warung duka ditu tuh terakhir kurang capek yang kita dipungut jeung menang rongsok kowe pesen naon kopi be aing mah baru ini kopi lah mang kopi nata oh nya naon di mang juga ada teuing nih naon di ieu teh aing beunangan saeutik budak hayang iPhone juga aduh ampun teuing aduh maha ieu beunang geus mang lah ulah sok nurut teuing ka hayang budak geus ulang geus buruk ya pandi euy baiklah tah sok ngongjon tah kopina tah oh siap nuhun ieu nya pulangan duit kopinya jang urangnya pupulangan mana teh duit maneh lin mana teh make duit amang nu tadi tinggalin bako gelo
bener lain dari dia tempat lain iya. Bener beneran. Tapi dah asal nama dia ngomong lagi. Dia mah iya. Makanya kita mah munding kalau kini nya. Iya. Aing haus dulu. Katanya kuning belanya. Aing dia serang ada kamu tidak? Kedeung atuh. Ulah lila. Oh, mau lila. Oh, saya mau balik deui. Sak gedeung lagi sak gedeung ieu. Balila. Mana abalung nanya? Dia atuh tadi mah ngomong nama dia. Dia geus datang dia encan. Tuh dia tuh si balung tuh. Nomor tunjuk. A. Suami adi dia. Ah, henteu neng. Palingnya 2 jam. Maaf A, tadi pas masakin gula heula. Masakeun gula. Ya, soalnya tadi mama ke pasar. Jadi nak adi we nu masakin. Bisa gitu masakeun gula. Itu pugu tadi ya kalah muda. Terus ngebahas gula deui. Nya terus tong dibahas deui. Terus alina atas cambuk deui. Henteu neng. Atau sadar aya nama bahwa cinta bisa ngalahin segalanya. Santos kamari orang putus, nyadar bahwa cinta akan yang kedua. Langsung bilang kumaha A. Neng apa barang mah adek? Nya apal A. Tah, tak kejujuran cinta akan yang Tapi kan balung mah loba letakan ayeuna mah. Dina teh jero deui meureun. Ya, kan letak eta teh tentangan cinta orang neng. Mun orang bisa ngajaga cinta orang mah, letak eta teh bakal menyenangkan. Mulanya neng, kemarin ngarengan ngarengan wae gitu. Entah teu naon, nu penting ayeuna urang bisa bareng deui. Akhirna siang ngahiji deui jeung si Fitri long. Gue ngerasa bunga bisa nempo babaturan bahagia teh. Sanajan di lain sisi di jero hate nupang jerona leuwih jero ti sumur Mang Uyat hate ieu nyeri pisan. Sanyeri pilipis buuk dijenggut ka luhur. Tapi kanyeri ieu leungit mun nempo sia tumuyung deui siga hayam buaspi nu unggal isuk menta huut ka imah aing. Nah, di Mang? Duka puge, motor mogok ieu mah. Kunaon motor sia teh? Biasa lah, can servisnya kieu. Pas we di servis nih motor kita. Atuh kieu ge loba ieu na ning, loba kenanganna ieu mah. Lila kene Mang, Duka euy, geuna lila ya. rusuh buku. Lilaeun buku ieu motor teh, can servis dah. Sia milo bela jeung si Renye tah batur urang. Nyanyi nitip tah. Ayo tuh. Yung, adi tuh. Kemana deh? Mulang ah. Ayo tuh. Tapi
Aku aja nya, tiap entar luruhin aja. Tunggu episode selanjutnya.